negara nu paling indah jeung paling surgawi adalah Indonesia. Orang Amerika, orang Inggris, Jerman, Jepang, orang Arab ke Indonesia teh asa ka sorga lantaran hukum teu sabaraha kena nakamanehana awewe hayang nu kumaha ge aya. Kubu orang Arab malah mun ka puncak teh atuh geus cara mun. Pokona mah Firdaus baca kitu. Nah, Sarwiti, saya mau lapor kepada Bapak bahwa saya telah ditinggal suami saya entah kemana, hilang tanpa karena musnah. Jadi tidak ketahuan batang hidungnya. Nah, sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Nah, ini saya rapor untuk diselesaikan pernikahan saya. Mohon dibubarkan pernikahan saya. Politik jasa kasih. Bisa bila perlu antara negara dengan negara selidik di mana eta ngaran Cicunghin teh. Mata tadina di Hong Kong na jaya ieu alamatna. Lamun nya daek atuh nalak talak, lamun teu daek komo teh geus 2 marhalah leuwih. Atuh saya terima laporan Anda, nama Sarwiti melaporkan bahwa suaminya kabur ke Hong Kong atau kemana, tidak memberi nafkah zahir dan batin. Dengan demikian laporan Anda saya terima dan sekaligus saya bubarkan pernikahan Anda. Ketok talu, tok be. Jadi yang hitung idah, yes. Dulu kali sekian, beres nikah, kemudian surat jadi nanti. Saya atas nama Kepala KUA Tiga Raksa di bawah naungan Bupati Dr. Andes Ismet Iskandar bahwa pada saat ini hari Minggu jam 8 nggak ngaji ya, menerima laporan dari yang bernama Sarwiti yang melaporkan tentang rumah tangganya tidak diberi nafkah oleh suaminya yang bermacungin yang diganti dengan Abdullah. Aduh, tidak memberikan nafkah 3 tahun, tidak memberikan nafkah zahir dan batin 3 tahun. Maka dengan demikian laporannya setelah saya selidik, saya terima dan saya bubarkan pernikahannya atas tertanda atas nama saya Dedi, Kepala KUA Tiga Raksa. Nang saminggu terojol datang deh, woi, halo Sarwiti. Sarwiti ini siapa jurinya, apa aslinya? Asli. Kapan mendarat? Mendarat tadi pagi. Terus mau bagaimana ini ya? Kamu masih istri saya. Sekian nanti saya kuat surat di KUA nih baca. Tinggal gitu Pak. Lamun memangnya encan idah atau tinggal rujuk deui, lamun geus idah atau tinggal nikah deui, lamun geus kawin deui, angsong teh ieu. Barang di deuleu teh Cicunghin kan ieu dibonceng ku tukang ojek. Pemajikan dibonceng selidik punya zik geus kawin deui, lapor kana ka KUA. Itu lapor diangsong teh. Tinggal arsipna, cepet cabut. Oh iya, Bapak yang dari Hong Kong ya? Iya. Telah meninggalkan istri selama 3 tahun tidak memberikan nafkah zahir batin, betul? Betul. Nah, selama itu istri Anda yang bernama Sarwiti telah rapat kepada saya sebagai pengurus di negara yang berhukum dan harus dihukumi orang-orang yang punya hukum. Maka saya pun mungkin nanti dihukum. Kita terusan. Karena tidak menjalankan hukum, sesungguhnya hukum. Akhirnya saya beri keputusan, saya pasrah dan dia setelah idah selesai dia menikah kembali. Kuat bisa kuat. Kekuatan negara saya pada pas itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tentang pembubaran nikah, lamun orang mengamati
Jawab ketika ayeuna tentang pembubaran nikah ternyata babar kendala sama sekali. Nu bakal teu beres kabeh. Boh nikah, boh pembubaran. Be anu kira-kira bakal teu beres. Ketika henteu beres, ieu nu ngalaksanakeunana teu becus atau loba kepentingan-kepentingan. Jeung ngajang asup ka neraka mana ibu kitu. Ya wewe ditinggalkeun ku salakina 3 taun teu napakah zahir jeung batin. Jangan loba jasa nu miharep nyeunana ge atuh ngora keneh ieu butuh perlindungan. Aya nu dek nikah lantaran masih kakurung ku akad, makanya na otomatis sayang dicerai heula. Sedengkeun eueuh salakina ka Hongkong. Tadina kawin jeung urang Hongkong. Eta teh lain berarti haju hese atuh mantak naon lapor ka KUA atawa ka kejaksaan. Nu mana bae ku nagara anu di kitu titah ngurusanna. Pagi pagawa pagi ada apa? Saya atas nama saya nama Sarwiti orang Cikupa Pasar. Udah tenar nama saya di Citra. Di kalangan tukang-tukang jagung. Bapak Sarwiti, saya mau lapor kepada Bapak bahwa saya telah ditinggal suami saya entah kemana, hilang tanpa karena musnah. Jadi tidak ketahuan batang hidungnya. Nah, sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Nah, ini saya rapor untuk diselesaikan pernikahan saya. Mohon dibubarkan pernikahan saya. Politik jasa kasih. Bisa bila perlu antara negara dengan negara selidik di mana eta ngaran Cicunghin teh. Mata tadina di Hongkong na jaya ieu alamatna. Lamun nya daek atuh nalak talak, lamun teu daek komo teu geus 2 marhalah leuwih. Atuh saya terima laporan Anda nama Sarwiti melaporkan bahwa suaminya kabur ke Hongkong atau kemana, tidak memberi nafkah zahir dan batin. Dengan demikian laporan Anda saya terima dan sekaligus saya bubarkan pernikahan Anda. Ketok palu, trok be. Jadi yang hitung idah, yes. 10 kali sekian, beres nikah, kemudian surat jadi nanti. Saya atas nama Kepala KUA Tiga Raksa di bawah naungan Bupati Dr. Andes Ismet Iskandar bahwa pada saat ini hari Minggu jam 8 nggak ngaji ya, menerima laporan dari yang bernama Sarwiti yang melaporkan tentang rumah tangganya tidak diberi nafkah oleh suaminya yang bermacungin yang diganti dengan Abdullah. Aduh, tidak memberikan nafkah 3 tahun, tidak memberikan nafkah zahir dan batin 3 tahun. Maka dengan demikian laporannya setelah saya selidik, saya terima dan saya bubarkan pernikahannya atas tertanda atas nama saya Dedi, Kepala KUA Tiga Raksa. Nang saminggu terojol datang deh, woi, halo Sarwiti. Sarwiti ini siapa juri, siapa aslinya? Asli, kapan mendarat? Mendarat tadi pagi. Terus mau bagaimana ini ya? Kamu masih istri saya, sekian nanti saya kuat surat di KUA nih baca. Tinggal gitu baik. Lamun memangnya encan idah atau tinggal rujuk deui, lamun geus idah atau tinggal nikah deui, lamun geus kawin deui, angsong teh ieu. Barang di deuleu teh Cicungin kan ieu dibonceng ku tukang ojek. Pemajikan dibonceng selidik punya zik geus kawin deui, lapor kana ka KUA. Itu lapor diangsong teh. Tinggal arsipna, cepet cabut. Oh iya,
Bapak yang dari Hong Kong ya? Iya. Telah meninggalkan istri selama 3 tahun tidak memberikan nafkah zahir batin, betul? Betul. Nah, selama itu istri Anda yang bernama Sarwiti telah rapat kepada saya sebagai pengurus di negara yang berhukum dan harus dihukumi orang-orang yang punya hukum, maka saya pun mungkin nanti dihukum. Kita terusan. Karena tidak menjalankan hukum, sesungguhnya hukum. Akhirnya saya beri keputusan, saya pasrah, dan dia setelah idah selesai, dia menikah kembali. Kuat, bisa kuat. Kekuatan negara saya pada pas itu. Atuh kudu ditolak heula. Salah kina di penjara, pemajikanna kawin deui bolon tuh. Lain bela sungkawa kan. Salah kiterik di penjaranya na hehe. Itu tetep baik kudu dibela. Lamun memang itu mere apakah doa di batin apa tadi anunya keluarga tanggung jawab dan lain sebagainya. Di Indonesia mah bisa diatur urusan penjara mah. Artinya letik dek saya di penjara, saya kebajikan anak datang besok sekali 2 kali, menang saminggu, nyari awak pemajikan anak, yang dipencetan ku Salantina, yang dipencetan si bujal kedengkul, tetep bisa diatur kok gitu batu. Soal polisi pak, ada kamar kosong, emang ada apa? Ya udah, tahu, beres tahu, dan di luar naon baik pokoknya mau. Diatur sama seperti itu lembaga babar. Di penjara di Indonesia mah masih termasuk sorga. Penjara di Indonesia mah sorga, mentak negara nu paling indah jeung paling surgawi adalah Indonesia. Orang Amerika, orang Inggris, Jerman, Jepang, orang Arab ke Indonesia teh asa ka sorga lantaran hukum teu sabaraha. Kena nakamanehana awewe hayang nu kumaha ge aya. Kubu orang Arab malah mendes ka puncak teh. Atuh geus cara mendes. Pokona mah Firdaus baca kieu. Anu jualan apemna orang Subang, orang Karawang, orang Cianjur, orang Brebes mah hideung itu sama. Insyaallah, Indonesia teh emang kumaha anu ngantak mejeuna mun ku Allah disunamikeun, mejeuna ku Allah digempakeun, diputing beliunkeun, dibanjirkeun, termasuk kuari dihileudkeun, atuh mejeuna lantaran neuleuh karakter jelemana. Masyaallah. Mun nyaho ka jero-jerona, na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ya Allah, ieu nu balalder teh nu ngaji doang. Nu ngaji teh balalder ge keur ngaji doang. Duh, Gusti, insyaallah geus mabok teu karasa kabair, zina geus teu karasa kabair, judi geus teu karasa kabair, riba kuari geus teu karasa kabair. Boro-boro kabair kiai nage geus teu wani nyebutkeun eta riba lantaran kiai nage terlibat di peribauyan. Sesuatunya, lamun sogok menyogok betuanin kiai nyebutkan haram lantaran kiai naga disogok, bahkan lain disogok kiai ini diadul, lebih disogok bersama. Ya sekuba hambalaya, lain lalaga. Mantap kurang nganuhunkeun ke kiai-kiai, ka ustad-ustad, ka tokoh-tokoh, ka santri atau ka pejabat-pejabat jeung pedagang nu jujur, nu adil, nu bisa hudang ti peuting salat tabarruk ka Gusti Allah mun geus eueuh eta meureun wallahu a'lam. Ngan aya keneh we meureun hiji dua mah pagawe gen hudang peuting ki teusan balik deui dekat tempat hambalaya kan lu kos kitu mas. Mau udang dipeting mandi wudu Allahu akbar.
saat batur lelah, capek ku urusan politik, ekonomi, dunia nyana justru hudang ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Saat batur lelap jeung poho ka Gusti, tapi nyana Allahu Akbar. Mun andai kata eueuh nu kitu meureun geus dikumaha. Jakarta makomo, Serang makomo, Pandeglang desarua, paling Tangerang we nu rada rapi. Ngan Citra mah pagon. Insyaallah nya. Jadi babaril. Begitu pamajikanana dek lapor ka KUA teh diterima laporanana. Begitu lapor, saya lapor Pak. Punya masalah dengan suami saya telah meninggalkan saya selama 3 tahun. Tidak memberikan apakah zahir dan batin dengan demikian, tolong diurus. KUA sulit melacaknya sebab suami Anda adalah orang Hong Kong. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kejaksaan bisa, harus ada 5 juta. Boro-boro 5 juta, iya. Di warung Cisige, tengok kebayarnya untuk. Ceknya nanti hese, ayah lu bisa. Kudu make duit, KUA bisa. Lantaran di bawah naungan kejaksaan. Saya kudu kumaha. Makanya masalah mandek datang kadinya. Mun mandek datang kadinya, tuh sabar aratus, sabar 1000 jelema anu henteu terurusi. Jujur amat eta nagara atuh. Tos itu pancen aya lurahan, kenong besok badek ieu. Pancen aya camatan, pancen aya bupatian, tapi ternyata di jerona pengurusan buktina rangda eta teh diurusan. Kotak tapeun di dieu tolong. Pancen aya gubernuran, pancen aya presidenan, tapi sabaraha janda herang anu kitu. Sebarang cari itu namanya hobi pangcari kayak bakula. Jadi namanya hobi gornyana bukan apa. Itu terurus ya itu. Kukula ditanya nggak lapor ke kawan nggak. Ayo, ya bisa nguruskan jangan apa gitu. Kejaksaan itu minimal kudu 3 juta gitu. Boga sebita, boro-boro 3 juta. Dah harga ke warung nggak hutang. Itu juga dia kubahan. Ini mah kalau mah menyerahkan mereka kiai. Giliran ke kiai ya. Kain, kamari ke Eta teh lain dua mun dihitungan teh kudu keluar pasar kemis, di pasar kemis bae loba. Kok masih kupang mata mangis, pabrik mata mangis. Eta teh kudu bisa diselesaikan teh kok kitu tak kumaha ta. Kecil. Datang ka kiai. Assalamualaikum. Enon saya, kukula buka urusan, salaki, kabur 3 tahun, apakah zahir jeung batin, yuk, ya, tuan tadi urus, kakak wah, dibisain, ditangani, di kejaksaan, kudu aya duit, kulana teu boga, ya, eta naon eta di eta kantong hidung, jero kasem. Saya minta diselesaikan. Saya kadi mana saksi? Dulur sia kadi. Opat saya saksi. Ayo gerenyin muhakam kadi ka Pak Kiai. Pak Kiai, saya saat ini menjadikan muhakam untuk menghukumi tentang pernikahan saya kepada Bapak Kiai. Ya. Terima saya jadi muhakam. Ulah minta duit, ternyata jadi muhakam minta duit. Nah, mari ngomong deui, Pak Muhakam, tolong selesaikan pernikahan saya. Mohon dibubarkan pernikahan saya dengan suami saya yang bernama Chung Hin, orang Hong Kong yang berdasarkan tidak memberikan nafkah 3 tahun, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Terima. Saya sebagai muhakam dadakan. Beres. Ikan cerita takut gitu. Saya tetap gitu teh babari mun urang nyaritakeun agama mah eueuh teu selesai mereka sebab Kanjeng Nabi diturunkan ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Selesai gitu anu itu selesai kamu. Jadi lamun mahasiswa
sosok nyaritakan bahwa Quran itu sudah tidak layak lagi dipakai sebab tidak bisa menopang dari berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul akhir-akhir ini. Tadi mahasiswa cabok koalisi. Ngaji heula sia. Di korsi mahasiswa sabaraha korsi kusia di lembem. Masalah teh geus geus bacaan kusia tu raudhah, bacaan tu kusia tupah minhaj, bacaan kusia. Di sana kalau mah bisa masa kita mah ulah ngaco sia ha cabok sia kuali mun leutik mun gede mah moal aing aduh ya Allah artina eueuh nu teu selesai mun urang ngaji blah ilmu Allah teh nyangkut ka jero teh jaheuna keluar dari pengajian leuleuh rangga poho deui. Yang mau mau itu tuh benang pakai maksiat. Asal ngeliat TV poho, lalu main bola poho. Oh mau deket terang dama tuh lain deh itu. Nah, yang lanjutkan walafas wali sokiratin di esarin di mahalin wanapakatin. Zaid kawin ka Nyesarwiti aya kabeneran Nyesarwiti umurna sakarang 7 atau 8 tahun disebut kawin gantung. Masa bahal kawin gantung. Orok ke orok. Aya indun ngalahirkeun anakna di ngaranan Sarwiti sakarak 2 minggu dikawinkeun. Wali nak teteh nu ngobulna ijabna gitu wali nu ngobulna mah teu panganten sakeut ieu ngaranna kawin gantung. Nah Nyesarwiti teh umur 6 atau 7 di bawah baleg lah budak leutik keneh dikawin ku ari ku Zaid. Ai praktek di mas kawinanana ieu 10 gram. Ditungguan cie ku bapak Sarwiti teh mere mas kawin ternyata seminggu can mampu sebulan can mampu ya 2 bulan can mampu 3 bulan can mampu. Nah ini jadi masalah meunang apa teu ka bapak Sarwiti ngabubarkeun pernikahan Sarwiti jeung Zaid dengan dasar tidak bisa memberikan mahar yakni mas kawin. Tah eta teh kitu teu meunang sembarangan. Sebab anu boga tolak eta adalah salaki nu boga pasah ge eta adalah pamajikan. Mun nu boga tolak salaki pamajikan mah teu bisa nolak kecuali mun geus diserahkeun ku salakina. Teu kawasa pamajikan mah nu boga tolak mah salakina. Mun salakina teu nolak atuh teu bae kecuali kieu ka kula mah tolak bae atuh ka moal aing mah. Ih, atuh kula ieu diurusan tenan moal aing mah. Teu jadi kajeun kuku mage kokos heran ge tetep teu katalak. Mun kieu mah ka teu ieu kula diurusan tenan teu tolak bae. Sia ditolak, kuai diserahkeun kumaha sia bae. Berarti kan geus diserahkeun kudu ngomong pamajikanna. Tak diserahkeun ka kula, kula nolak ka diri kula. Teu, ya ditolak ieu. Berarti diserahkeun heula. Carana kok gitu, sia yang nolak mah geus poe diserahkeun kumaha sia bae. Berarti geus diserahkeun tolak ki Zaid ka Nyesarwiti. Tiga Nyesarwitina bae. Geus diserahkeun enggak? Geus kula ditolak diri kula hiji. Kan sia hiji, geus kakak hayang deui. Lain kakak deui urang sia. Itulah. Aduh, ya wete sok yang seri aja. Dah dieu tuh. Sekolah perang kira-kira. Tolak. Tolak bae guys. Tolak tegalakina teh hiji. Ulah hiji tilu. Henteu hiji bae tilu. Enggak hiji bae. Kabur salakina balik ka mana. Nang seminggu 2 minggu. Tak tiktok. Aduh, cek salakina Sarwiti adat kieu amat. Ngajakan balik deui. Lah, itu ulah gitu. Henteu cenah kalah daripada urang pan aya anak-anak lah dari kakak. Awe begitu mantak lamun awe keur marah menghindar lalaki mah ulah sok jadi ladenan lantaran ai awewe mah bibirna opat. Lalaki mah 2 jadi sagalak-galakna lalaki boga bibir 2 sapira 2 ai awewe mah pan 1 ngaranna ge opat. Anu ngedet ge menghindar lamun bogo kene mah salakina mun pamajikan marah menghindar. Kini jangan mah leuleus wae. Awewe mah kos kitu.
asal ngomong ngaco buang be ke tempat asal dia cari kita aja gitu awe menurut laki kita kudu nyawa diri lembang tadinya deh di dalam menyungkruk kene kalau kali deket ah keluar deh namunnya nangis diu kayak gitu ada kita nggak serik nawit nanya surik tak iya mah bisa ruwiti teh ya budak kemudian salakina nungaran zete bisa meremat kawin lu jadi pertanyaan lu jadi masalah menang tadi teka bapaknya sarwiti nggak bubarkan pertikahan minta dibubarkan pertikahan bisa lantaran memboga pasah mah adalah pemajikanan aywalima di luar rel Maka ulah sok milu campur annal fasqa hakun lizawjah atau hakku zaujati pasarna hak salak pamajikan anak kos itu temenang atuh bapakna milu-milu eta mah atuh lamun terus kumahanyana mun teu kumahanyana bae nu jelas bapakna teu meunang milu campur urusan rumah tangga samemek bertindak menjadi pamajikanana mentak desa kitu mah kadelena ieu cek bapana can bisaeun usaha bisa mayar mas kawin minta pasal bae ka KUA atau ka kejaksaan bisa diterima. Cek Bapak Sarwiti Umar ngaranna. Selamat pagi Pak. Pagi. Siapa ini? Saya Umar. Ada apa? Saya Umar, bapaknya dari jadi Sarwiti. Orang mana? Cikupah. Ada apa? Melaporkan bahwa anak saya yang bernama Sarwiti telah disunting. Telah dikawin oleh seorang laki-laki orang Pasar Kemis, tapi tidak asli. Aslinya dia orang Solo. Kemudian dia tidak bisa memberikan mas kawin seberat 10 gram. Dengan demikian saya melapor ke bapak supaya dibubarkan pertikahannya. Tanya ke KUA. Bapak Umar ya iya. Anaknya nama Zarwiti iya. Nikah udah berapa bulan? 3 bulan. Umur bapak berapa? Umur saya 45. Umur anak bapak yang waktu nikah umurnya 6 tahun. 6 tahun? Iya. Kok bisa dikawinkan? Ya, kawin gantung menurut orang Cikupah. Kalau di Jakarta mungkin kawin tenteng lah. Nah, dengan demikian, saya ini mau menguburkan juga Umar. Oh, Pak, nggak bisa. Lantaran anak bapak ditinggalkan ini umurnya baru 6 tahun. Jadi masih kecil. Dengan demikian, bapak tidak berkuasa. Tidak ada kekuasaan untuk membubarkan pertikahan. Sebab yang punya hak untuk membubarkan adalah istrinya sendiri sebagai istri. Dengan demikian, laporan bapak mamnu tidak bisa diterima. Pulang kan? Pulang kan? Iya. Minta ongkos atau tolong. Laporan yang minta ongkos. Tak dapat gitu. Nah, walapas wali-wali usuliratin insanin dimani. Termasuk napakah. Zaid kawin jeung Sarwiti aya Sarwiti na umur kakarat genep atau 7 tahun. Kebenaran kabelah dina ieu Zaid teh di PHK di egelna lagi geus diganti ku Cinglu. Jadinya anak hari digawe ke Cinglu hese bae geus mere 2 juta tapi duit nama geus can asup-asup loba teh nu itu. Jadi kuari atau bisa sengsara bisa merepa ke pemajikan anak ke saya 2 ke 3 bulana saya tak si Umar Bapak Sarwiti menang bertindak lapor untuk dibubarkan pertikahannya gara-gara bisa merena pakak kami Sarwiti dan nu budak kene bisa termasuk Edan Sarwiti dikawin ku Ki Zaid kebenaran kabelah dia ngalang layung gede nama umur lagi 30 tahun kan Edan
ai kabladena teu bisa mere napakah atawa teu bisa mere mas kawin termasuk napakah geus bubulanan nu edan ieu salakina naon gitu bapak ngan sarwiti teu meunang bertindak untuk membubarkan pertikahan lantaran nu boga pembubaran hakna adalah hak istri. Walau asyara zawju amatin min nafaqati falahal pasu kuari mah ningkat karena masalah peramatan perbudakan eueuh di urang bahkan di dunia ge sampir eueuh di sampir eueuh ye sarwiti seorang amat eta boyongan perang muslim mukminin jeung kafirin kafir diboyong sagala rupana alat senjatana kudana teng bajana mun kuari mah termasuk lalakina jeung awewena boyong ka negara mukmin lalaki engke dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh amat teh eta bisa dijual belikan amat karana nah kuari ieu sarwiti jadi amat dikawin ku Ki Zaid ai prak Ki Zaid teu bisa mereda pakakanya sarwiti sae kumaha nya sarwiti menta bebubaran pernikahan meunang apa teu walau asara zauju amatin lamun miskin salakina amat Zaid salakina nya sarwiti nu statusna sarwiti amat teu bisa teu mampu Ki Zaid dina pakoti mere napakoh para hal pasuneunang kanya sarwiti nu amat teh menta dibubarkeun pertikahanna kumaha lamun ridho bae di sarwiti teh sajajan teh dina pakahan ge tadina lageus kangge hidup semati payeun rodiat para pasko mun ridhoeun bae di sarwiti teh sanajan teu di napakahan oge saaya salah pakol Sayyidi fil asai Sayyidat teu meunang menta dibubarkeun pertikahanan teu bisa sebab nu boga pasah adalah pamajikanana sanajan si amat di bawah daungan Sayyid lantaran kuari magis dikawin tu Ki Zaid urusan pemasahan pembubaran pertikahan tetap kumaha nyi sarwiti bae sanajan eta nyi sarwiti teh dibere napakah ku salakina lamun ridho maka ieu Sayyidna teu meunang menta dibubarkeun pertikahanan cuman walau ayo jahilai menang ka Sayyidna ngsikeun ni sarwiti sebagai amat bekuari dikawin ku Ki Zaid teh ilai kana pasah dialayun tiku alaiha secara dengan apakahan Sayyidna kaita ni sarwiti artinya kulantaran tadi napakahan ku Ki Zaid maka ya Sayyidna teh nyaritakan nya sarwiti anjeun lamun ridho bae kos kitu tetep wae moal dinapakahan siap ku salaki teh dinapakahan wae ge moal maksudnya supaya mengarah kana pembubaran pertikahan madak diala yuntiku ala teh dinapakahan itu Sayyid pada tanggung jawab Sayyid wae kulo teh Sayyidna ibsahi awjui bubarkeun sia pertikahan atau lapar sia ieu kurang mah kitu dinaon gitu ngaran diwarah dinapakahan teu ku Sayyidna teh eta ku salakina ge henteu bogan ridho ari dibubarkeun henteu teu meunang ku Sayyidna teh ngan ke Sayyidna teh aing moal mere napakah ka sia kuari ngopi di antara dua bubarkeun pertikahan sia ku aing dinapakahan atawa lapar sia mun teu daek dibubarkeun terserah sia kita milih eta teh cara nu paling efektif paling seperti itu di antara dua ceng Sayyidna sia terus rumah tangga ceng sing salaki sia teh dinapakahan lapar terus atawa bubarkeun pertikahan aing nu nganapakahan paslon wallahu a'lam bissawab.